sing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jiji kana agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naheur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Disalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. lain eta kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah Tina komik nyokotna. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek kieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. gede atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. Nyiru. ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik ieu mah. leutik Detik Bus. sia mah sukro meureun. Sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk Taluk. remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. alah geus Benten eta sepuh. uang bagus aya teh da wala nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek Pira ku ari ka akang mah tuh. sopo haraneh he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta mah jawabanna. Saking gua pagawean. saking Astina arep nangendi saiki kaula teh reka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Manura teh seueur nu sae Gusti atuh ngiringane sae marah cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula nya da wala cik aing oge begal Nah, eta anu tukang resahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang ieu ya teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang deuk ieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah
rata lengan ya tos heubeut tenenggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk karikeun awak teh ngagos aing pajar kete linu saminggu teu gelut supaya aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi seri teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nempo sia teh oh gitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan nu ngewa mah gitu nya tiga nu berwibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we oh bener pas pinuh ku komanda we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teu sieun gitu suka dari kapan dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain muni asa pang benerna geuning ada buta barunya ada buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambaknya ngomongna teh dunungan aing si mana kan bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing kumaha kan Yuh, hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau mawa karung. Kalau kajua pare hayam adab ka hayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapakulanang koe lanang. Aji mula ditegak ka dijaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti ku abdi. Aya tuh baturna teh waku sia. Aya. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasawa ka akang berarti. Sitara salat. Goblok. Aing mah di BPAK. Kawas nyaksian hirup aing. Urukan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doana pejakeun ka bapa maneh. Kangga wilujeng sawios ya cukup abdi urang apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sia nanya we ka aing kunyuk. Ka abdi keun wae lah. Dagor ku abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeun. Sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Leret sebentar. Bangsat maledog. Aing budak baledogna mah sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali ada. Teu keuna kunyuk. Da ieu maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngemikiran sia boa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Aing teh di kandangan da lebar. Alah. Ampun. Dimangpaatkeun sia segala rupa teh sia mah.
haling sia. Haling. Senjata aing memurang maring deuleu. Mulai anu Teu gagak. panggih jeung sasaran kemana we. Mana we ngado orang teh. Saha-saha jelema anu berobok. Ya, ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu. Wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalan. Sada bang mantrinya. Oke, suara bang Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon kilo? Euy. Alah. Eta ku nemalan. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan, punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya? Ah, Raja Buta we. Alah, tembak wae sia.